Basa mangrupa alat komunikasi sosial antar jalma. Basa Indonesia nyaeta basa anu sok didangekeun unggal poe. Kuring sok reureus ngagunakeun basa Indonesia. Sareng urang sadayana kedah reureus ngagunakeun basa Indonesia sareng basa daerah sanes. Sanajan kitu masih loba anu teu nyoho naon hartina jeung manfaat basa. Simak video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng pahadeuna ka urang sadayana. Anu kuring hormat nyaeta Bapak Dedi Pinkster SPDK selaku guru basa Sunda oge sakuna rerencangan. Hayu urang nawiskeun pujian sareng syukur sebab diugi ka ayeuna urang masih di pasihatan kesehatan. Sareng hartun nuhun pikeun masihan kuring kesempatan pikeun nganterkeun pidato ngeunaan tema ngawasa basa ngawasa dunia. Anu mipiti sareng anu paling penting ngenalkeun kuring Jamela Krisna Putri hoyong ngajak penonton pikeun diajar cinta sareng ngawasa basa. Samamena kuring hayang nanya, naha urang kudu belajar banyak dah bahasa. Kusabab eta mata pelajaran sekolah. Kusabab syarat daftar gawe. Kusabab eta pikeun suplai liburan ka luar negeri. Eta sadayana leres. Aya seueur deui mangpaat anu urang ngeinginkeun tina diajar cinta sareng ngawasan basa anu taketang. Anjeun pasti boga kahayang pikeun balik sakola dunia. Salah sahiji cara pikeun ngawujudkeun mimpi ieu nyaeta diajar seueur basa. Basa merupakan salah sahiji kunci pikeun ngadominasi dunia. Contohnya, nalika urang aya di nagara dengan basa di negara eta pasti beda jeung basa di negara urang janten. Urang kedah ngawasa seueur basa. Basa oge mangrupa alat komunikasi sosial antar jalma. Kalayan basa dunia urang tiasa ngahiji. Sareng-sareng basa urang oge nampi wawasan enggal. Ku alatan eta namun urang ngawasan basa. Urang oge bisa merentah dunia. Ku kituna tetep diajar jeung ngawasa basa. Tapi urang oge inget basa utama urang. Prioritas bahasa Indonesia ngawutkeun basa wewengkon jeung master bahasa asing. Eta pidato kuring kurang leuwih hapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.